hampura sugante mana lain keur ngalamun. Buru mana kali deuk urang aya pi obrolan Aya pi obrolan naon aing mah bingung nah sekolah libur 2 minggu sama ai libur protes ai keur teu libur terasuk. Mana apal teh libur teh gara-gara corona. oh corona teh lain kokoro beti nu calana Beleguk sia mah. tong bari ngedegungkeun maneh pugu aing teh teu ngarti corona teh naon. Kana raon barudak jiga nudak regarelut. Heup ai maneh kana raon. Cing ngadegungkeun aing Mana ge ngedegungkeun aing. Sok sini hampura era jeung babaturan. Hampura urang ngedegungkeun maneh tadi. heeh aing ge hampura emosi eta boga minuman Cik gasaan urang haus. Hampura keur corona mah ulah bagi-bagi. sia mah pedit can aya corona ge geus pedit. Lain pedit corona teh bahaya bisa tepa ka maneh. Oh bahaya bisi nepa barudak kada tong deket teuing bisi katularan. Dengekeun corona teh bisa nyebar dina batuk bersin jeung pantal kulit. Da urang mah teu gering. Aing oge da teu gering. Komo urang teu gering. Lain gitu ya. Virus corona teh bisa tepa kanu sehat, anu sehat nularkeun panyakitna kanu imunna rendah. Oh, imun mah lain ka boga sieun. Boga ieu. Boga maneh. Maneh. Heup. Lain imun awewe beleguk. Emang imun naon? Ke urang ge teh nyaho. Yo dengekeun imun teh pertahanan tubuh. Lamun maneh loba begadang dahar teu tepat waktu jorok, tah si imun maneh teh jadi berkurang. Oh, gitu. Aya urang ngerjakeun soal anu di sakola, soalna numpuk. Ayo atuh.